Aduh. Nur, itu anak sahanya nu lompatan. Oh, itu mah anak nasi nining, Caji. Emang kunaon, Caji? Ih, menidak kieu hideung ciga bapana. Bapana gereng kan. Tapi kan Nur, indungna ge malesan, jorok. Matakna teu heran, nempo anakna dekil cidah kitu. Teu pinter ngurus anaknya, indungna. Nya kan Nur. Aduh, Cahaji enteng pisannya bibir Cahaji. Lamun dipake ngahina anak batur. Kan Cahaji ngomongna kenyataan, emang iya kan? Barina oge kan Cahaji ngomongkan anak batur. Nah maneh nu tersinggung. Lain gitu Cahaji ngahina anak batur. Incu batur, tanpa ku Cahaji disadari, Cahaji ge boga anak, boga incu, boga minantu. Ayeuna abi edek nanya ka Cahaji, lamun anak Cahaji dicaripakeun ku batur, dihina ku batur, Cahaji ridho. Kesempurna naon sih keturunan Cahaji? Sampai ka entengna Cahaji ngahina anak batur. Lamun kolot na ngadenge, apakah henteu leutik hate? Ameh Cahaji nyahonya. Cahaji di dia ngomongkeun anak batur tanpa disadari ku Cahaji. Batur oge ngomongkeun anak Cahaji. Di mana-mana jelema seusia Cahaji mah geus tobat, teu hayang deui ngomongkeun anak batur. Nah, Cahaji sorangan mah lain. Cigah nu lepas di kandang wae. Lamun masalah tersinggung, ya jelas orang tersinggung. Sedangkan diharapkeun urang Cahaji ngomongkeun anak batur. Jeung moal teu mungkin diharapkeun batur oge, pasti ngomongkeun anak urang. Nice. Cahaji mampir heula. Cahaji kunaon? Meni dingin kitu. Cahaji mampir heula tuh sakedeung. Kunaonnya Cahaji? Tiba-tiba bisa cigah kitu. Urang salah naonnya? Keur masaknya. Cahaji, nya Cahaji biasa keur sarapan. Cahaji mah salut ka euceut teh. Isuk keneh imah geus beres masak. Euceut mah jelemana hampang leungeun. Nuhun nya Cahaji. Ceuk, ngomong-ngomong Cahaji minggu hareup dek hajatan. Oh. Nya Ceuk, jadi Cahaji dek ngolang Ceuk. Tapi Ceuk kudu buru-buru datangnya. Sakalian bari bantu-bantu saeutik. Cahaji kan nyaho pasakan Ceuk ngeunah. Jadi Ceuk bisa bantu-bantu masak. Jeung bantuan oge bersih-bersih imah. Nya paling oge tisuk-tisuk nepi ka peuting. Oh, jadi eta maksudna. Nya ngaranna oge jeung tatangga, kudu saling bantu kan Ceuk? Nya sih, tapi lamun eukeur butuhnya. Hampurannya Cahaji, abi meureun teu bisa bantu-bantu. Soalna abi aya acara anu leuwih penting. Jadi Ceuk mau datang ngabantu-bantu oge. Nya Cahaji minta tulung we ka tatangga nu lain. Cahaji mah lamun keur teu butuh cuekna minta ampun. Giliran minta bantuan tiba-tiba langsung bager.
Lain kali ulah cigah gitu Ceh Haji. Geus saminggu kamari Ceh Haji sikapna dingin ka abi. Keur hemat senyumnya dipakena pas keur butuh hungkul.